Peta harta kirun. Kirun. Karun meren. Hah. Peta harta karun. Wih. Si Bombom kudu nyaho ki cara nama yo. Bejana si Bombom ah. Kuat ampuratul kieu geuningan. Ini tah kudu diservis, kudu mah picen bae nu dieu. Imang geus lain pi benereun deui, kuduna imang geus dipicen. Aduh. Woi, Sim. Il, aya naon Il? Sim, ieu beneran kipas aing, teu muter. Lah, teu muter, nya puterkeun atuh ku sia. Coba tempol aing. Aduh. Aduh. Ieu huluna kudu jadi resep kieu geuningan. Het Sim, lalaonan tuh. Tuh kan lesot. Sia deui, kipas geus butut kieu kudu diservis. Lem biru bae cek aing mah. Naon si Sim nan biru? Lem biru teh lempar beli yang baru goblok. Ini sudah lo babacek lah servisnya tuh. Ari mah bisa yeuna. Kira sih? Sore lah. Sore. Nya loba pagawean tuh tempo. Oke, sore bae ya. Aing baiklah tanya. Oke, sok ayo. Kalem. Kate di jalana. Sim, TPM bener nih Chan. Can Gobang. Ieu nyong lari weuh kene kieu tadi si Mail gitu. Ngirimkeun ieu. Nyervis can angkeus. Tipisnya parah ieu. Emang TPI rusak naon Sim? Tipisia kunyong kamari dibongkar. Karburatorna kotor dan dibersihan sigana. Ator sih. Kan TPI luarnya ge gambaran. Lah, siapa teu ngarti, kemarin dibongkar ku nyong, ternyata ieu TV gambaran ku nyong di tangan gambarna eueuh wae. Aisina jeung si karburator nanti nyambung. Cicing bae engke ku aing pokona sia TV nya bener we engke sore ka dieu deui. Otak sia meureun teu nyambung mah. Terus kayak burit yang ka dieu ah. Jumlah ka ditu, ke gampang burit ka dieu deui, nyong loba pagawean ieu. Lah. Duh, jadi botol. Iya, euy. Nanya. Aduh. Si Gobog malah ngajedog di dieu. Naon sih bos? Yo, aing manggih harta karun. Bener. Tah, deuleu ku mata maneh. Eta kertas naon bos? Iya teh kertas peta harta karun goblok. Oh, wah orang bisa kaya tuh bos. Ya, lah bener. Orang kira-kira areknya naon ya? Kolam renang di atas awan bos. Jangankan di atas awan, di luhur keteke ku hanya dijieunkeun. Wih, mantep bos. Ayo goblok, ulah loba teh babangus. Ayo ngilu. Aing arek nyokot pacul heula. Ayo, gaskeun. Oh, tuan, aing arek nyokot pacul. Oke bos. Bos, lamun aya kahakanan, banjut weh. Kahakanan wae. Sepuri duit tuh si bos. Terus ayo, let's go. Gerak bae sih ieu. Heh, bocah. Rek kamarana sia? Eta mara pacul. Wah, sarek tawuran nya. Ngeunah wae tawuran. Urang ngarek neangan harta karun Mang Kosim. Lah, zaman ayeuna masih kena aya harta karun. Nyong mah teu percaya. Bener Bang Jawa, iya buktina. Oh, banyak kok. Wah, bener. Peta harta karun. Wah, bener ye, harta karun. Kumaha lamun nyong milu dengan harta karun. Hayu, Hayu. gaskeun. Nyong bisa jadi orang kaya. Oh, Ayo, nyong milu nya. Ayo, gaskeun. Wah, ini bisa jadi orang kaya. Ih, gaskeun deui. Ayo, Nah, harta karun lah.
bocah, gedeng ulang tempuh heula ieu petana. Tangkal buah. Oh, bener, ieu tangkal buah. Heeh. Terus goyang TikTok. Lah, kepriben? Neangan harta karun, nepikeun ka goyang TikTok. Goyang TikTok mah kumaha? Kumaha we lah. Kumaha weh, ayo. Lah, nyong mah teu bisa. Ayo urang goyang TikTok heula. Ayo gendut. Hayu. Goyang TikTok mah kumaha? Kumaha we lah. Hayu 1 2 3 goyang TikTok. Goyang TikTok alayum gambreng ini siang akan seeng. Engkeus sila. Terus nu katilu naon? Oh, nu kadua. Mundur 2 langkah. Maju 2 langkah. Oh, jadi mundur 2 langkah, maju 2 langkah. Hayu, mundur heula. 1 loro. Maju 2 langkah deui. 1 loro. Lah, kepriben didieu keneh wong edan. Ayo lanjut. Lanjut. Oke. Ini tangkal cau ye. Tangkal cau. Wah, jigana di dieu ye. Wah. Jigana di dieu ye. Sok gali. Gali. Gali banyak langsung ya. Ayo. Cekel. Wah, nyong geus teh sabar. Ieu bakal aya harta karun. Jadi orang kaya. Kayaknya. Wah. Geus aja ieu. Wah. Mantap ya. Ayo bocah buru. Ayo. Aduh. Wah. Harta karun nyong jadi orang kaya. Orang bisa-bisa nyen kolam renang di atas awan. Wow, bener nih. mantap. Hah, orang buka yuk. Ayo. Aduh, nyong geus teu sabar. Coba cekel ye dadak. Wah, dan mingkungser. Aduh, menemuncak wong edan. Ayo, orang buka. Wah, mantep ya. Harta karun nyong jadi orang kaya. Ayo, orang bukanya. Oh. Hah, harta karun. Wow. Ieu naon? Harta karun. Lah, cangcut. Waduh, ini selempak kan rombeng kieu. Wah, jong, wong edan dikira teh bener. Aduh, jong. Aduh, sialan. Peta edan nipu. Juga nyong bener. Harta karun, jerona naon? Ternyaho, jerona cuma salempak cangcut rombeng kieu. Kepriben. Ini pakai ku sia ta goblok. Nyong. Rugi. Harta karun gundulmu. Waduh. Sugan teh harta karun. Priben. Ya TV. Pusing nyong menerana. Gambarna eueuhan ting kemana nya. Bodoh amat, sampung bae lah. Mana gitu? Beres lah. Sim, kumaha TV aing geus can. Lah sia. Engkeus ya karaka geus urang coba heula ge. Sugan hirup. Aduh, wong edan. Nyong jadi ngebleduk kieu TV. Aduh, apes nyong. Parah sia Sim. Bagong da sia teh Sim, nyarpis teh. Sia tan kumpang nu goblok mah ngapupuru bae. Nyong malah mun pagawean dipupuru jadi kos kieu. Goblok. Aduh.